Terus namun orang milari bisi itu, nah ada pan eueuh ti Rasulna eta mah salat eta mah memang teu aya. Ti sahabat teu aya. Ayana tabiin teu aya, ayana di mana atba tabiin, pengikut sahabat jeung mengikut sahabat nanti Kangjeng Rasul, teu aya Kangjeng Rasul aya sahabat, teu aya sahabat aya tabiin, teu aya tabiin atba tabiin, teu nepi ka urang ayeuna mah atba tabiin. Jadi salaf soleh, orang-orang soleh nyontohan ka urang sadayana di mana duwi kana malam nisfu Sa'ban laksanakeun ibadah anu eta ibadah teh pangkatna sunat anu tujuanana margi Allah Subhanahu wa taala yang zulu ila sami dunya min gurbi samsi hatta tatu al fajru. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadarin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana lailatul nisfi min Sya'ban qumu lailaha wa sumu naharaha. Al-hadis. Allahumma rabbi shalli sabri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ftah bainana qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma fahimna ilma syari'ati wa tariqati wasta'milna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rizqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman wa fahman minka bi rahmatika arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'du, alhamdulillah tina sabada nyakeun salam kawilujengan khususan ka para jamaah sebuah anom ahli rutinan pangawasan malam Khamis anu ibadah setiap hormat anu insyaallah kalau dimuliakeun pangaweuna nyakeun puji sinarang syukur kadat illahi rabbi Allah Subhanahu wa taala anu kudu ibadah mantena sababia ngalangkungan hanca kewajiban sabiun sakala urang sadaya. Urang sadaya tiasa hadir, tiasa ngalangkakeun dua sampean kumpul ngariung sekaligus musafahah mujalasah dina ieu lebet ieu masjid maupun di luar masjid anu pamudah-mudahan ieu sadaya cinjatan sababiah kana hasilna ridho rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat sinareng salamna Allah salamina talipah tercurah ka junjungan urang sadaya Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatna, kepada tabi'in dugi ka urang sadaya sareng umat mantena anu pamudah-mudahan urang sadaya hasil ridho rahmat Allah, hasil syafaat dunia terutama syafaat majaga dina dinten kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sebuah anom anu kupribadah sepi hormat anu insyaallah kala dimuliakeun alhamdulillah ya kesempatan dina waktos urang sadaya khususan pribados tiasa patepung laung pamrok jauh sareng para jamaah sadaya anu pamudah-mudahan pertemuan urang sadaya ieu cing leres-leres ngajikeun pertemuan anu leres-leres dipinuhan ku ridho rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala, terutama puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Urang sadaya yuswa dugi kana sasi Sa'ban anu insyaallah malam ini dugi kana nisfu Sa'ban. Dan malam 15 dina sasi Sa'ban sekalipun aya oge nu malam ayeuna aya oge cenah malam Sabtu ngan anu seueurna mah malam Jumat dan malam Minggu sebat nisfu Sa'ban. Anu ukuhana masa eta mani jelas katerangan ngadugikeun Allah Subhanahu wa taala ngahampura kasadaya umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
anu dina eta wengi ngadamel kagiatan ibadah pasunatan terkecuali moal dihampura teh jalmi anu istilahna can islah, can mubaroah, can siri hampura jeung pabadak manusia, termasuk dina kesempatan tangtos pribados salami calik paeun para jamaah sadaya calik di ieu masjid tangtos pernah aya carios anu metak teraos kadang kecap kicip anu metak teraos metak ngajadikeun dosa di hadapan Allah anu eta dosa bakal ngajadikeun panghalang kana hasil magfirah ti Allah. Kesempatan pribados kasadayana bade nyoba dihapunten kumaha kinten kita ngahapunten. Mun alhamdulillah puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu pamudah-mudahan hapunten ti para jamaah sadayana pribados kabeala ti para jamaah sadayana pribados saja ngabebaskeun pisan anu pamudah-mudahan barokah ikrodisan urang sadaya sing laras sabab urang sadayana dugina yuswa kana malam nisfu saban dugina kana ridho rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Jadi jelas sakedik satena sangkana hanca tanbeh khusus ka pribasun para jamaah sadayana terkangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kasahru yagpalu nasu anhu. Jadi malam nisfu saban teh hiji wengi anu sok manusia teh loba nu pohona. Pohona teh boga rasa malam biasa we gitu. Daya keistimewaan. Naon istimewaan asar aja malam kamari umpamana. Jadi yang palu nasu anu cek Kangjeng Rasul. Manusia termasuk kurang sadaya umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sok poho asa teu nanaonan keistimewaan ayana malam nisfu Sa'ban. Anu jelas karo Kangjeng Rasul anu lihat ku Sayyidina Alimah ida kana lailatul minisfi Sa'ban sumu kumu lailaha wa sumu naharoha. Di mana nepi umur aranjeun kabeh yuswa urang duy kana malam nisfu Sa'ban kumu lailaha kudu ibadah pentingna eta sumu naharoha saum siangna amun mampu pentingna ibadah melaksanakeun ibadah sunat siangna saum sunat sareng Kangjeng Rasul kaula ge harapan margi yurfa'ul a'mal bidalikal lail dilangkat ku Allah amal dina eta wengi teh wa ana shaimun sareng Kangjeng Rasul di mana diangkat amal dina eta sadayana umat kaula termasuk amal kaula keur puasa cek Kangjeng Rasul takau urang sadayana dina garepan malam nisfu Sa'ban margi daya salat anu khusus malam nisfu Sa'ban ditaya milarian keterangan baik pangentenan dina kitab Duratun Nasihin versi Duratun Nasihin kitab Khazinatul Asrar kitab Ghaniyah sadayana bahwa malam nisfu Sa'ban memang teu aya salat anu khusus malam nisfu Sa'ban dina hartos teu aya niat nawaitu usolli sunatan lailatin nisfi Sa'ban teu aya margi dina eta wengi mah aya dina hartos tiasa kumaha ngrupi-rupi garapan salat sunat hiji anu biasa dilaksanakeun saemut abdi nemit teh balik daek ngasanakeun diajar salat baheula gitu di lembur memeh kacejengjing sepuh-sepuh teh sok dina nisfu Sa'ban teh sok kunetepan tasbih. Dugi abdi kacejengjing sami pangarsa ge ku salat tasbih. Di kana ieu waktos abdi dicawitali ge sami malam nisfu Sa'ban teh sok kunetepan tasbih. Eta nepan tasbih lain salat nisfu Sa'ban kade, lain salat nisfu Sa'ban. Tapi nyana keterangan anu sahih menurut Imam Bukhari sajalmi anu mampu ngalaksanakeun salat tasbih sapoe sakali mun teu mampu saminggu sakali teu mampu sabulan sakali teu mampu sataun sakali mun teu mampu saumur hirup saka tah urang mah meureun mampuna teh sataun saka dibawana teh kana malam nisfu Sa'ban. Jadi salat tasbih sanes salat khususiyah malam nisfu Sa'ban. Ngamunyanak jalur hadisna tepat pisan. Da urang mah jelemana kedul, urang mah jelemana kesela, pantolat waseh mah 4 rakaat ge lila kumaca tasbihna. Dina rukuna lila, dina sujudna lila, memeh nangtung lila deui. Matak urang mah karek mampu tasbih teh sataun saka, berarti bisa dilaksanakeun dina malam nisfu Sa'ban teh salatna ku salat tasbih.
Atanapi aya oge katerangan dina versi kitab Nurratun Nasin mah man shalla ba'da maghrib mi'ata rakaatin. Sajan mun ngalaksanakeun salat sunat 100 rakaat. Ieu mah dina kitab Nurratun Nasin. Sabada pada dibacana Al-Ikhlas 5 wihan, setiap rakaatna kitu Fatihah 5 wihan. Jumlahna 100 rakaat di 2 salam-salamankeun berarti jadi 50 salaman. Eta teh dina sapalina kitabna eta salat baroah, lain salat Lailatul Nisfi Sa'ban. Jadi niatna meureun usolli sunatan lailatal baroah. Tapi menarik keterangan ulama fikih dina kitab Bughyatul Murtasidin bahwa teu bisa diniatan ku eta niat cukup ku niatna salat mutlak. Jadi usolli sunatan rakaataini mustaqbilal kiblati. Niat abdi salat sunat 2 rakaat karena Allah taala eta mutlak. Ari mutlak mah teu kakaid ku waktu, poe, jam, bulan, tahun teu aya. Jadi niatna mutlak margi malam nisfu Saban teu aya salat khusus malam nisfu Saban mata niatna teh ku usolli sunatan rakaataini. Eta kesepakatan menurut dina kitab ayeuna panginten Bughyatul Murtasidin. Terus lamun urang milari bisi itu nah hadapan eueuh ti Rasulna eta mah salat eta mah memang teu aya. Ti sahabat teu aya. Ayeuna tabiin teh ayana di mana atba tabiin pengikut sahabat yang mengikut sahabat margi Kangjeng Rasul taya Kangjeng Rasul aya sahabat taya sahabat aya tabiin taya tabiin atba tabiin tanepi ka urang ayeuna mah atba tabiin. Jadi salaf soleh orang-orang soleh nyontohan ka urang sadayana di mana duwi kana malam nisfu Sa'ban laksanakeun ibadah anu eta ibadah teh pangkatna sunat anu tujuanana margi Allah Subhanahu wa taala yang zulu ila sami dunya min gurbi samsi hatta tatu al fajru. Dina malam anjing malam Jumat Allah Subhanahu wa taala timimiti waktu maghrib rahmat Allah lain Allah turun ke alam langit Allah mah panteu tayana pi ai makanin Allah mah di mana wae. Jadi rahmat Allah teh lungsur ka langit dunia anu sainggakeun surah Allah teh hal min sailin paati sualahu sajalma nek menta kokora dibere pamentana dina tawengi wa hal min mustaghfirin pa'aghfiru lahu sajal menta hampura-pura dihampura dosana ku Allah wa hal min mustarzikin pa'arziqu lahu sajal menta rezeki kula dibere rezeki dina ieu wengi nu menta dina malam anjing malam nisfu Sa'ban margi nu katinggal ku Kangjeng Rasul timiti langit kahiji 2 3 parat tapi kalingat ka-7 malaikat kahiji langit kahiji anu keur sujud anu akruku anu keur dikir nu keur maca tasbih anu keur ceurik min khosyatillah anu ayeuna baca Al-Qur'an nu amal saleh sadayana amal malaikat di langit hiji nomor ka-7 dihibahkeun ke umat Muhammad anu ibadah dina malam nisfu Sa'ban sehingga kan cek Rasul tadi loba umat kaula anu nganggap biasa malam nisfu Sa'ban justru malam nisfan malam anu luar biasa perbandinganana malam nisfu Sa'ban sarua jeung malam Idul Fitri jeung Idul Adha dina wajah sabab mustajab doana. Teh mangga geureujeng beramal laksanakeun pada malam ibadah diajar urang pangintenan istilahna teu sare melek dina eta wengi ibadah ka Allah diajar orang gadang ibadah ka Allah diajar orang mirido ka Allah naon dibaca ku urang naon diamalkeun ku urang anu tujuan pamudah-mudahan laras-laras dina malam nisfu Sa'ban urang sae dina ridho rahmat Allah seterbuku laras-laras aya di pinuhan ku magfirah Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok aya amalan beres salat aya ngalaksanakeun awasan Yasin 3 wihan mun milari kateranganna di langit ka-7 para malaikat dina malam nisfu Sa'ban baca Al-Qur'an urang maca Yasin 3 wihan sawihan barokah awasan Yasin pami munajat ka Allah pamudah-mudahan panjang usaha bari daek ibadah ya. Masa dina kitab I'anah bahasana teh kieu menta dina rakaat nu kahiji teh ya Allah hampura dosa abdi hampura dosa bojo abdi hampura dosa putra-putri abdi hampura dosa ibu rama abdi ku barokah awasan Yasin mugi Gusti manyangkeun yuswa abdi bari daek ibadah hiji tah. Barikan anu kadua Yasin anu kadua hampura dosa abdi bojo abdi ibu rama abdi anak putu abdi jamil muslimin muslimat ku barokah awasan Yasin mugi Gusti ngaluskeun rizki ka abdi rizki anu loba bari daek ibadah margi tabean urang mah roba rizki sok tara daek ibadah
Mungkin hiji mah getol ibadah di mana geus loba mah sok hese ibadah, malah hese dek ngalaksanakeun ibadah di mana geus loba hiji. Munajat ka Allah mah hiji loba ibadah ku beuki getol. Anu nomor 3 nah dina malam nisfu Saban aosan Yasin teh dina malam nisfu Saban aosan Yasin teh nyungkeun barokah aosan Yasin nyatana ditetepkeun iman Islam maot nyanak iman sareng Islam eta palakuan padamalan orang-orang saleh anu nyontohan ka urang sadayana nu ngulah nganggap biasa malam nisfu Saban mangga mampu naon bae panganten kumaha engke nu mawana cek imam teh beureun tasbih cek imam teh beureun nu opat mangga cek imam teh nu 100 mangga penting mah kumaha supir we kayak dina malam Jumat malaksanakeun panganten mangalaksanakeun ibadah ka Allah taqarrub ka Allah margi beresna Allah kokorowan dina taun teh nepi ka bijil fajar berarti nya ka waktu subuh lebar cantang tuh urang dugi kana saban bakal datang jeung can nepi urang dikeun sarekeun Jibril kapan datang ka Kangjeng Nabi ngetrokan teh Kangjeng Nabi teh di malam 13 malam 14 Jibril teh Muhammad geura udang geura tahajud sareng Jibril pas malaman baroah nyata malam nisfu Saban Muhammad geura udang sok geura penta hampura keur umat anjeun gitu sehingga dina hiji riwayat Kangjeng Rasul dipilarian di Bojana Daya di Sayyidina Ali Daya pada kanyataan Kangjeng Rasul penak di makom bake keur cerikna Kangjeng Rasul naon lain cerik jeung cerikan bojona lain yang cerikan mantu sareng putrana tapi cerik ka umatna termasuk urang sok sieun teu meunang hampura dina taun cerik Kangjeng Rasul mata urang sawajarna sakuduna malam nisfu Saban urang ngadamel kagiatan ibadah taqarrub ka Allah manya Rasul ka urang ti kacicik emen tah hampurakeun urang ari urang dipeta hampurana hare-hare laksanakeun ieu garapan laksanakeun panginten ieu padamelan saenggakeun Kangjeng Rasulullah manyatakeun dina katerangan bahwa disebut ayeuna garapan ibadah dina malam nisfu Saban eta salah saeus ibadah keur ngamandatkeun taqarrub ka Allah Subhanahu wa taala mangga wilujeng beramal laksanakeun mudah-mudahan ieu saurang dugi kana malam enjing aya dina kesehatan aya hidayah taufik ti Allah Subhanahu wa taala tiasa hadir sumping cana keluarga urang berjamaah sasarengan dina eta depan sekalipun pilih carana make jeung diberjamaahkeun dawuh ti dituna memang milari dina sakaterangan mah jadi ma ada tarawih ayeuna salianti salat sunat tarawih diberjamaahkeun tapi lamun tujuan keur ngadidik beh dina keur ibadah mah teu sawios-wios netepan diberjamaahkeun netepan sunat bisi edek ayeuna duha berjamaah mana bisa tahajud berjamaah non tujuanana eta teh keur ngalatih ai sorangan mapan hese ibadah teh sugan iku berjamaah daek jadi nyandakna pangentenan milih sempitna ulah aya bahasa beureun mah nya jadi minyakeun justru teu naon diberjamaahkeun ge mang eta ditanggaluar ku para alim ulama anu nunjuk marentah nitah nyontohan ka urang sadayana tak kitu pangentenan kanggo sakedik tanbeh khusus ka pribados pada jamaah sadayana dina malam enjing malam nisfu Saban. Para jamaah saterasna pangentenan bilih dari abdi mah malam nisbahan sok kuseun tepan tasbih mun beres tepan tasbih teh bada isya lamun hayang nu 100 sok ngambakdi nu 100 teh nu 100 tapi jamaahna da jeung ibu-ibu pan bisi teu kuateun bisi jeung budak teu kuateun nya tasbih heula nu saeutik heula bisi langsung nu 100 bisi olhab kitu jamaah teh ongkek nge salat teh betah ugar kunaon salat cenah ti kaweureu salat teh pan ulah ti kaweureu mah nya urang teh ulah nu penting ibadah ngan urang meureun perlu hayang purungasaan hayang ngajaran salat 100 rakaat sok kumaha rasana salat 100 rakaat teh gitu menyari rari urang teh hayang nurutan ningali nu rari tarik hayang nurutan ningali nu main bola gancang hayang nurutan nah di salat hayang nurutan gitu bari salat mah dicontohan ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangga wilujeng beramal ka malam enjing malam nisfu Saban yuk damel kagiatan ibadah pasunatan wengina kunaon bae garapan ibadah ka Allah Subhanahu wa taala gadang malam enjing ibadah ka Allah diajar gading eling ka Allah malam ini bahwa malam enjing malam anu luar biasa di hadapan Allah jeung Rasulna amin ya Allah rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.